Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping dina video pituduh praktis pikeun ngedit video dongeng dina aplikasi Spring. Sata acan dilajeng, majarkeun mah pamituanoh moal bogoh. Kukituna ngepangkeun SIM kuring Kaisa Kinanti Wiradiputra kalayan 2300744 di kelas 4A salaku mahasiswa aktif di program studi pendidikan bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Ieu video pikeun nyumpunan pancen mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Sunda anu diampu ku Bapak Dr. Harisantosa Nugraha SPD MPD. Dina ieu video, SIM kuring baris ngadadarkeun kumaha cara ngedit jeung fitur naon wae nu aya dina aplikasi Spring. Unikna, ieu aplikasi bisa ngarobah jalma asli jadi kartun. Hah? Jadi kartun? Penasaran? Eits, sata acan dilajeng kana konten videona, ing hilap subscribe, komen, jeung like-nya. Hatur nuhun. Akang teteh tiasa nuturkeun lengkah-lengkah pikeun ngedit video dongeng dina aplikasi Spring. Buka Play Store. Ketik Spring. Pencet install. Pami atos kaunduh, pencet buka. Tuluy pencet buat baru. Nah, di dia tiasa ngedit dasar seperti split kangge motong video. Teras bisa ngatur pan and zoom, tinggal diatur posisina. Aya klip jeung nambah video. Aya overlay bisa nambahan layer di video. Pencet audio. Geus disadiakeun aya musik, short musik, sound effect anu bisa dipilih ku urang. Tuluy bisa nambahkeun teks dina video. Leuwih hadena, aya fitur teks otomatis. Laos pisannya, janten teu kedah cangkel ngetik seueur, sabab teksna tos aya otomatis teh ngadeteksi naon nu ku urang dicarioskeun. Mung di dieu teh ngan aya sababaraha bahasa anu kadeteksi, hanjakal basa Sunda teu acan aya. Di dieu oge aya fitur teks keucapan. Janten urang teu kedah capek-capek ngarekam suara. Mung di dieu teh aya 4 bahasa unggul: Hindi, Indonesia, Inggris, jeung Korea. Aya sababaraha stiker jeung animasi anu disadiakeun. Tuluy aya efek. Loba pilihanan pikeun ngedit. Lamun dipencet klipna, tuluy pilih fitur penghapus ajaib. Bisa ngahapus background video jadi polos. A few moments later. Diganti ku background nu leuwih HD atawa alus saluwijeng kabutuhan video. Nah, anu bagian HD jeung keren dina ngedit make aplikasi ieu aya fitur AI Style. Pilih salah sahiji, misalna kartun. Tuluy pencet hide. Hasilna janten kieu. Pamungkas bisa diatur resolusi, frame rate, quality, sakan video leuwih cekas. Tenang, moal mayar, haratis.
Oge tak aya watermark. Nah, jantan Spring salah hiji aplikasi anu cocok pikeun anu resep udat edit tanpa aya biaya jeung watermark. Mugia ieu video manfaat jeung bisa ngabantuan pikeun anu masih balung keneh dengan aplikasi anu gratis tapi fitur lagi HD. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.